Duh, eta mah sugan pikiran merenangnya itu sora nu bieu mah. Lah mau dipikiran eta mah. Ariknya cara belah ditu we lah. Sora naon gitu nya. Bisa ada. Tarmin mah moasieun ku setan, jurig jingkah lah pokona mah. Tarmin. Naon eta suara naon teh? Tarmin. Suara naonnya? Eta mah lain merendah. Tarmin. Alah sia. Mesti ruk kali kieu mah. Saha maneh menang nyaho ngaran sim kuring? Tong boroni ngaran maneh. Yen maneh teu make kolor oge kuring mah apa? Wah sia. Oh no ieu mah euy. Yah, hati ampun. Aduh, saha eta? Pan kaula jin anu ngageugeuh di dieu teh jang. Biasana mah jin mah beuteung genut. Sirah botak dikuncir. Kan eta mah jin di Baghdad. Ai kaula mah pan jin paranakan Sunda. Tapi soal kemampuan sarua atuh. Wah, teh gara-gara si Tahrim aing di gawean ieu mah yeuh. Bolak-balik geura aku poe kudu dibebaskeun mata manusia teh. Cing, atuh buktikeun kasaktianana lah. Nya si laing teu percaya ka kaula. Teu percaya kula mah sok atuh buktikeun. Yo ku kaula dibuktikeun kasaktian kaula. Woi, awas yo. Alah. Maneh mah kaharek sila cicing jang da moal aku nanaon. Kaula oge. Kaula mah jin bager sebenarnya mah. Ngan kumaha jelemakna? Jin bager mah naha atuh ngaheureyan ka wing. Lain ngaheureyan jang. Ngan kaula mah ngetes we ka ujang bari jeung hayang kenalan. Da beda sosokna maneh teh. Oh, sok atulah salaman jeung uing. Sok. Tah, didinya ayeuna jelema anu hiji-hijina bisa nempo kaula. Bisi aya nanaon mah didinya sok we gero ngaran kaula Putra Jin 3 kali engke kaula datang. Ayeuna mah kaula arek init deui, arek nyumput deui. Enggae nya. Mun deukeut jauh di. Leungit jin teh bener sakti ieu mah. Aing ngelanjutkeun di gawe we lah. Saha di numlak jauh di tengah jalan. Seteh. Nepi-nepi GDW ka dia ya. Kamana si Tahrim nah iteh kuraya gemolanana hungkul. Mana jelema teh? Kunyuk. Kamana si punyuk teh tenemalan? Kunyuk. Ulan Kang. Kadieu heula woi. Sia bisi gering. Yo nyaneut heula. Gering mah sia aing nu disalahkeun ku agan. Kang simpen we di saung. Oh, tah teh dieu dareunana. Aing balik deui. Paduli dilebok. Mau sugan ka dinya aing balik deui.
Bagong. Non euy. Moal kitu aing mah nyingsinan hungkul. Wah, anjing. Nama ulang nyanet telawe lah ka ditu. Alah. Nama naon itu si Akang teh? Oh, gening ieu mah cai hungkul mana cana teunana si Akang teh. Alah, teu baleg pisan si Akang mah juga beuteung lapar ieu teh. Nah, nu aya we inum. Alah. Oh, tadi teh naon doananya ceuk si Jin teh. Aduh. Naon deui maneh teh? Maneh geuningan Putra Jin ngareurewas wae. Nya kunaon deui ai maneh teh atuh? Lain poho uing mah etana jampena. Cara jampe ayeuna kaula supaya bisa hadir. Tah, ieu dengekeunnya. Cincang keling manuk cingkleng cideten ngan sabari gua agel maneh teh. Butak gitek kikituan. Nya eta teh Jin bener. Make kudu bohong, kaula pasti hadir. Oh. Coba gitu. segera praktekeun heula. Kumaha Jin carana? Tah pokona mah cincang keling manuk cingkleng cideten gua agel kitu. Ieu Jin. Tah gitu, tapi sabari cincang keling manuk cingkleng cideten. Nyaho eta mah Jin. Tah eta mah geus moal poho deui lah. Moal poho deui nya. Sok diuk deui. Kaula rek pamit deui nya. Gawe atuh Jin. Gawe maneh di dieu. Deui. Nah bener eta teh jampena si Jin teh. Moal balik ieu mah ieu. Cing coba ulang pecakan. Cing coba hayang nyaho aing mah penasaran panggil coba ye. Cing cangkeling manuk cingkleng cideten. Naka mana cenah si Jin teh dipanggil teh wah datang. Ieu mangagawean deui we. Aing mah ye Pokokna mah tong hilap Kang Baraya BSS sadayana. Facebookna diikuti, TikTokna di follow, YouTubena di subscribe. Kumaha barudak? Wow. Oke.